biasa ge genah merenah tur tumanina cacak lagu kitu dulu nya lagu kitu maksud kata-kata gitu buku lagu saling lagu teling dawala wulu laguan hahiringan tapi ai kompak banyak itu kena kadengena enjoy kadengena sebab hariring jadi panggeuing haluang ngajak berjuang tidak bangsa hidup kumuh di alam dunia nya udah di alam dunia mau berjuang nantinya pada biaya walau kena kadangnya dituturkan ku sinen kadangnya walau la buset dah sarang ibuna alhamdulillah wah dewek menang medali dewek jadi juara balap karung adau alah pakuwu nah pakuwu mendingan repotkeun pak pada aduh pak aduh alhamdulillah nuhun pakuwu alhamdulillah salam pak alhamdulillah rabbil alamin tuh ibu na bade alah ibu nuhun ibu jajapun kasiron aduh salim beliau Bakuwo lah cemburu bakuwo erek alah alhamdulillah aing dicium ku ibu kubu ada ku kai lain naon Pak Kuwu bakal amek di mana makan-makannya siapa ikan ciuman aya itu alhamdulillah alah Mang tinggal ya imaknya jika miskin di pesnya itu Pak Kuwu alhamdulillah jajak kalau ngasiran nuhun Pak Kuwu Ibu Kuwu mudah-mudahan Pak Kuwu Ibu Kuwu samawa sakinah mawadah warahmah didoakeun panjang yuswa, panjang umur, panjang jabatanana. Amin. Didoakeun Pak Kuwu. Puji si Mabdi. Nya mudah-mudahan nya. Bapak ketua panitia ke bade sauna. Ketua panitia? Alau. Sareng Bapak BPD, bade nyawer. Bade. Alah, tong dikeun buru. Gaskeun. Bukan. Walau deui. Tarik. Ini ketua panitia nah. Ayo. Walau Bapak Andriana nuhun, mohon dicium abdi mah. Anjir embung. Nah, dah bege. Kai itu. Pabelit. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki lo itu dikikir duitnya resepnya kumaha jual deh. Alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan. Ayo kedua BPD aya ketua BPD. Aya. Cik Pak Guru. Wah. Baik nanti Pak Guru. Nya ieu mah Pak Guru teh sok lagi dewek wae ka mamana teh dewek diberi ku Pak Guru. Kamari aing mobil aing diberi. Ku Pak Guru, Pak Guru.
Ketua PPD lagi dewek. Bukan coba akan bawa hutang. Begitu sih ya, berhutang. Kayak Maira nggak hutang. Itu beda diberi. Hah? Beda diberi. Ngapain gitu bapak PPD 3 dewek. Fans dewek gitu. Kita boga hutang lagi, jelema mah mau datang. Jelema mah boga dosa, boga hutang mau datang. Raja Selemur. Eprak. Itu dah ketua BPD. Ulah tinggi kituan teh nyoreng pribadi di jalan kayaknya. Kali ini. Gaskeun. Alhamdulillah Pak. Aduh alhamdulillah. Nah lengok. Buat lebih badak ya mau sudon. Nah, Alhamdulillah Pak. Pak Guru, alhamdulillah nuhun Pak Guru. Bapak Guru nuhun Pak Guru, Bapak BPD nuhun Pak. Alhamdulillah. Ayo kayaknya itu Guru. can asak. Benten Pak tendangan banyol. Alhamdulillah, luar biasa berlaga ruang dieunya. Mohon. Saroleh urang dieu nya urang Cigedang luar biasa. Ingat baheula pandewek teh baheula mah nabot di Kuningan teh wah. Komo geus lebaran main 2 minggu teu balik-balik di Kuningan. Noron. Kernaon? Tapi kain bahasa teh jadi bahasa urang Kuningan. Makanya nyaho menit. Kateo. Handap. Gage. Eta gage. Aing bingung aing gage naon cai teh? Dage. Oh, Lagi itu naon lah. gage teh buru. Oh, kagage cenah aing 3 ulang. Kateo kalana. Keteo. Tapi ka aing Minangka Kuning teh boga warung rokok. Nah, coba jeung mah diturunkeun. Ustaz Ayub ya ampun. Naik. Alhamdulillah luar biasanya. Iya. Seni mah kabeh ge beunangnya sabab ari seni mah jeung rasa dulu kulinanya. Ngomong naon sih teh cilok yang gegernya mah teh. Si teh ngabokan heueuh si teh kain teh. Tarik teh. Oh, saur ka Bapak almarhum Bapak Gus Dur, Bapak Presiden kalimanya. Itu panjenengan tadi saur ieu teh yen urang teh kudu mimpi cinta kana budayana nya. Seni teh pan bagian tina budaya teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditiru lagi begitu kene. Ayeuna teh hari ibu ongkonya. Wilujeng hari ibu Mom Day. Ada. Mother Day. Urang teh pan syariatna kaluar tina wewentengan nu jadi ibunya. Kade ibu teh mulyakeun nu jadi inung teh mulyakeun. Sebab naon inung tunggu rahayu Bapa tangka derajat. Komo nu jadi inung mangakanung 8 bulan melenung tapi inung henteu punung. Sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing. Mata pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Nu mata kade ulah sakali-kali ngaraheutan manah nu jadi inung. Tong boro ngalawan kanu jadi inung ngaluwihan sora kanu jadi inung ceuk katerangan geus dosa. Nya komo ngalawan kade mulyakeun nu jadi inung. Sabab perjuangan anu jadi inung teh luar biasa. Marukana teh nyiksa urang teh ka inung. Syariatna banyak. Urang teh syariatna mah secara syariat mah panyiksa. Kanu jadi inung teh mimiti di kanung teh banyak. Dina 3 bulan inung teh uko nyiram mudinya. Ninca ka 7 bulan atau ka 4 bulan pan 4 bulan mencena ditiupkeun ruh nanya ada jabang bayi sok di papa guayakeun syukuran nya atau ninca 7 bulanan budaya urang masuk aya budaya 7 bulanan
rujakan kayak gininya ngarujak kayak gininya tuh di Jawa menebus weteng jadi sebutnya nya nincak 8 bulan tinggal nu jadi inung geus meneyang nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban mah teu bisa cingogo nu jadi inung bareng hapranyu bari kesang bobolokot gubrak teh ngajuru disebut teh ngajuru juruna maut cenah cek kirata juruna maut hujan hejeun goyang getih kesang badak kesang lemut ger ngeluarkeun jabang bayi borosot jabang bayi keluar amak eta inung kanu jadi anak pedah ngejiksa tapi ka bobogaanna rangsa teu amak nu aya mah dirabu di pangku nu jadi anak dinangna dinengne nya bunga amarwata syuta anak lahir kalian salamet tuh disusuan 2 tahun apa disadap inung nanti susu ibu teh ku urang nya langit ka nyeri ilang kasusah nu aya bagja ngabogaan putra atau kalian salamet nya nu mata kade sakali dimuliakeun anu jadi inung muliakeun lamun urang hayang hirup mulia di alam dunia tur akhirat muliakeun we inung ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu susah ulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara sapanyang aya inung sapanyang aya inung pek benta doana nya mati kene doa inung dulu nya ditanyakeun para sahabat kapungkur ka Kangjeng Nabi ka Rasul anu kedah dihormat teh saha dina di alam dunya teh ya Rasul saur Rasul teh ummuka Ummi ibumu syahadai Rasul ummuka inu maneh syahadai Rasul ummuka 3 kali nya hartina luar biasa sahabat perjuangan inung luar biasa sok muliakeun anu jadi inung canak sakali-kali mah inung teh kalistoran cenah pilih tuangeun anu raos gumantung kana kemampuan urang sakali-kali mah huapan anu jadi inung teh 2 tahun pan urang duapan ku jadi inung sekali-kali mah huapan cenah bagja nu jadi inung teh sabab naon lamun urang doraka teh inung jeung ti bapa dangukeun lamun doraka teh inung jeung ti bapa lamun dilemur kai randu dileuweung kai dangdeur dipake pangaret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang kanu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangih kokotor doraka ti indung jeung ti bapa kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran guntang gantung naudzubillah summa naudzubillah amin dina hari ibu ieu mudah-mudahan indung urang sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin udah ya sinen pada teh pinung ngerunggu itu nya hargaan jadi indung teh mau jadi awewe teh hargaan pun gitu deui awewe oge kudu ngahargaan kanu jadi lalaki pamajikan kudu ngahargaan kanu jadi salaki nya salaki teh pangeran di dunia sabab salaki teh dulur lain baraya lain tapi lamun geus jadi salaki kadang-kadang nyawa dimurahkeun ngabelaan pamajikanana nya hulu dijieun suku-suku dijieun hulu kadang-kadang pamajikan mata apa salaki digawe di jalan kahujanan kapanasan nahan lapar jeung sajabana nu matak ibu-ibu hargaan salaki teh ibu benar karunya kalalaki teh ibu ulah galak ke salaki teh ibu ieu mah curhat goblok alhamdulillah sebenarnya namanya artina mah urang teh saling menghargainya kudu apa karena hak jeung kewajiban salaki hakna kewajiban salaki hakna pamajikan kewajibanana pamajikan hakna salaki
di urang mapan repok kayaknya. Heeh. Bagja yang saya di dia di Cigedang tuh. Alam-alam dewek ka dieu deui. 2014 lamun teu salah mangkungsi di dieu teh nya. Alhamdulillah tiasa tepang di urang dia luar biasa, mudah-mudahan urang dia cing sararehat. Amin. Paranyang yuswana. Amin. Didoakeun salamina ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Bagjanya luar biasa. Balik di kasinen ah. Turun ke tadi. Kain hayang ngetes sinen dulu. Ngetes lagu tadi walau-walau. Aing tadi mah bareng. Aing mah orang hiji-hiji. Sinen teh aya 5 yeuh. Ngacacar. Cek tes yeuh. Ngeunah nu mana? Sorana babal. Pokoknya jeung naonana pan dites sorana. Teh belah ditu lah. Teh tungtung belah ditu tuh si bungsu Neng Naila. Nah. Belah wetan. Balik ka tuhu si bocil. Neng Naila. Neng Naila. Aji. Budak mah kitu sorana ge nya. Ngeunakeun da suci budak mah tuh. Netes soraona budak bener. Neng Naila Begah. dekat turutan Om Neng. Wow. Om Cepot. Om Empot. Om Cepot. Om Jen. Upacara Gorakarta Om Jen batu. Siap turutan Om Neng. Lagu nu tadi we bala beuleuh. Siap Neng? Siap dong. Adau. Lamun geus gede dikawin wae. Ayeuna mah sieun bapana. Deden. Deden. Sok turutan. Walau 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 Iya, dengan saya gitu. Pina dikasinin kanu gigireun nata. Neng Nisa Agustiani, sarjana seni, sarjana IMA SN, sarjana seni. Neng Nisa, Neng Nisa, cici ada situ urut. Nah, Sioman, lain rombongan, goblok siapa cici? Dipijen ke si Amsor waing. Sok Neng Nisa, Neng. Jepit atuh. Neng. Aduh. Neng buka. Turutan AA Neng. Adau. Beda yang masih dewasa gitu. Walau walau terus dewasa merada teguh, merada muka jauh. Walau walau anjing walau
alas ya celana aing teh pupuh jadi serem bro laju kan gitu mengerti ya oke ya Neng Yuli Kah? Neng Yuli Kah? anjir ada galak di mana Yuli di mana-mana Yuli mah galak ya dia bohongan di Yuli Kah? turutan Bram Orang. Bapak. tonyok cara beli wae siapa yang aing bahasa jeung Indonesia bro siap Yuli turunan Bram walau 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 buset Pak. Ada. walau lulus daya Neng Wiwit di jadi sarjana seni sarua ya pujaran Cisewu bro Neng Wiwit apa? Neng Wiwit Apa? ini Jakarta ini mah Jakarta gitu kalau loh. dari Jakarta jam berapa dari Jakarta jam TGC-Perepet so walau ini mah ponok tapi nyogok ya walau ini walau suka ngonyin banget ngomong ka lanjeng si Tewani tanyok jeung salakina ku aing senior dengikeun ini senior ye Nah. Ibu Lilis Dinawi ye Ya. Ibu Lilis Naon Ji? Naon? dengan aing nyaga ieu nasi nanti kieu Bu Lilis Nah deui. sia teh sinen begal motor Kedeuk euy. teh sudi deui goblok Ai di mana uduk saya teh ngasrek edeuk euy moal. Ya. salam turutan bala-bala Bu Lilis Gantong atuh kolot mah. hayang nyaho nepi ka mana pangarti teh siap turutan opa Opa. Opa cepot, opa Korea. Mang opa saya. Timunjul. siap walau Ke teh lah nya. mangga Bu Lilis mangga teu lah sok cengang saya teh sakalian ibak oh deh mesin dari mana heh kecil cek aing kok geng motor aja tuh walau Saya gitu moalnya. Asal apa pertanyaan? tapi duit pisan cina dia aja siapa babang emok mau jadinya so walau Kela. Nungguin ya. Oh. Aing macan. Upan sahain langsung sah Anjir Rocky Dul. jauh teuing sih Bae dah hayang ka dieu Nyi Roro Kidul ya. hayang naon atuh eta teh Luput. Hayang Yakul. Yakul aya Yakul. berengrin gua aing goblok Da di Banten dia mah moal si terang. nenek naon siap
Aduh kadung di bawah juga nih kecager di rumah sakit jiwa teh. Iya si Nancy ngadepok apa? Ya, sini ada buka halus. Alah, beda-beda karakter sinennya. Artinya karakter jelema mah beda-beda. Bohong sarua hideung tapi pakai pikiran beda-bedanya. Nu matak di dia urang teh kudu bisa ngajen karena sifat jeung tabiat jelema anu lian teu bisa disaruakeun jelema mah dulu. Nya. Jelema teh boga pamangih sewang-sewangan gumantung kana latar belakang pendidikan indung bapa pergaulan. Nya. Matak pasti jelema mah maka beda-beda nu matak urang kudu ngahormat kana perbedaan, kudu ngajen kana perbedaan sabab di beda-beda teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Di beda-beda itu dihaja ku pangeran supaya naon? Supaya tangarut antara urang jeung urangnya. Oh, gitu loh. Indah perbedaan mendeleunya. Kudu jadi indah perbedaan mah contona di patamanan lamun di taman aya kemangan hiji biasa tapi lamun di patamanan rupa-rupa beda-beda kemang warna-warni di papaes malar pantes katempona endah tapon kitu deui perbedaan di urang teh kudu jadi endah gitu deh. Hei ulah kaget bang Kuring. ulah kaget lah, naon bisa gerong deui Asik. gerong deui gerong deui gerong deui Kumaha kode lakukan le gerong deui tuluy ke cete lain berem genca berem lain bak jadi Asya kulit teh seri-seri aing ngegal teh udah goreng goblok aya naon aya dua gerowan belah mana belah itu bener di teo Dihandap. nu bener ge kagak ge Kage. ulah kaget bang saha teh mau tukang kiridit ya kiridit we di leuweung teh Batak. oh ulah kaget je kau lah bang syah ulah kita gengerong teh syah woi saha Ing, ulah kaget ya Ing. Masa wawu doh lah. Nah jika setiaki lo kan dia, ayo, agan, asal jika, ayo setiaki kan dia, ayo.